Perjuang eta. Oh eta Perjuang Uyuh Dahlan eta lain urang dieu, urang Bandung. aslina Aslina urang Bandung. Syekh Dahlan anu di Cimahi. Cimahi. Coba kumaha. Cimahi Bandung. Urang Cimahi Bandung eta. Oh aslina. Oh Pindah ka di Aranda. Cimahi. Gitu. Oh kaharti gitu. Artinya Ari Uyut Santikana. Uyuh Santika mah urang dieu. Urang di dieu urang Santika mah. Santika mah pan urang dieu tah. Eta makamna geuleun aya. Atuh didinya di Cimahi. Oh na beuti kado. Eta makamna eta. Coba urai riwayatna kumaha kitu eta. Santika mah kurang apa nya? Lain inu ieu Uyut Dahlan bae ojok-ojok aya didinya lah. Ahli berjuang. Pan di ditu tempat sunyi. Allah di Belanda didinya. Malah manehanana didinya nyaung-nyaung didinya. Kayak di Cimahi ieu tempat pertarungan cenah ge Karoy. Aya pertarungan terakhir sebelum Indonesia merdeka, bener eta? Nya Kumaha kumaha. tahun 45 sih eta. Heuh samemes cenah geus. Memeh tahun 45 tahun 1830. Heuh kumaha cenah eta coba. 1830 eta jelas mainnya di Bandung ka dieu. Jadi pertarungan di dia. Heeh. Tempat nyumput gitu. Tapi nyumput ge lain nyumput masalah dina sieun. Lah. Lain mainna mah. Nyumput nek nyalametkeun ti dieu gitu. Nyalametkeun kulon. Waktu nya mah heboh ieu negara mah. Waktu zaman Belanda eta. Terus kebelah dia tahun-tahun 45 ka dieu mah nya eta merdeka gitu. Gede geus ka dieu. Jadi aya peperangan berarti eta di Cimahi eta baheula. Eta di Mardasim pan tembakan kan tuh ka handap teh. Mata itu di handap. Bertem bitu gunung pan di sawah berarti. Nu Haji Mukhtarnya di dia gunung, nu menembak Belanda. Karena aya di hadap. Oh, berarti ieu uyut-uyut kabeh ge baheula pahlawan nya. Pahlawan zaman peperangan. Zaman Belanda. Belanda. Oh. Peperangan. Mata kicing lah di tempat sunyi, jeung gerada di gunung, di belah dia gunung. Jadi mana di handap. Jadi tembakan eta mainna lobos kan. Ari cekolot karuy lah atunya terkait Uyut Dahlan maksudna riwayat selain doang tadi teh kumaha kitu aya nu leuwih eueuh. Oh, nu leuwihan ngan nyahona sakitu. Sakitu doang ti Bandung bae nya kanyahoan nya. Di Bandung. Urang Cimahi Bandung. Narita berjuang di dia eta. Mantap lolobana anu jalan eta di Bandung kan nyaho diwayar ka dieu. Kan Uyut Dahlan eta. Duka anak hijuna. Malah urangnya ke bawah kadinya jarak. Ari Uyut Santika sebagai naon kan Uyut Dahlan. Hafal gua mah. Oh teu hafal babeta mah nya. Heeh. Berarti ya kan ari ngaran Cimahi, makan posisinya kan di gunung perbatasan antara Kecamatan Sumur jeung Kecamatan Cimanggu. Pan eta baheula cenah ge anu leumpang suku ge kadinya bisa pan ka daerah Ranca Pinang nya. Katu paratiku lah kacego kula matong dinya. Geus nyorang kula. Zaman tugas. Lain zaman tugas keur zaman beto keur budak keneh langsung ka ditu kula kacego jalan matong dinya. Oh lewat dinya eta. Rancecet kula milu anu miluna jeung nu ngoprah urang si ngajual koprahna kan ugihan api pan kan. Oke, pertanyaanna dia berarti antara Uyut Pelen jeung Uyut Syekh Dahlan, heulaan mana? Dahlan. Uyut Dahlan berarti. Berarti Kampung Ermokla eta geus aya baheula nya. Kampung Ermokla mah jigana rada kurang apal kula. Oh, kurang apa? Kurang apal karena kampung dan tempat penyumputan. Di Cimahi mah Tempat pahlawan. ya, penyumputan lah gitu berjuang ya. Berjuang na baheula mah pan teu hayang jadi camat. Kunaon? Atuh teh hayangeun berjuang bae gitu. Berjuang kabeh alit-alit kan babu runcing. Teh hayang jadi bupati, teh hayang jadi naon. Mantap kejahatan bae eta mah. Karena Belanda ieu ngajajahnya. Urang mah kan alit-alitan eta hayang jadi anu, hayang jadi mahasiswa belang geus ulah ganti-ganti ki wae. Masih alit-alit kan geus jadi pemerintah repeh demi Allah demi Rasulullah. Waduh. Jadi beben menteri jadi dewan atuh. Alit-alitan. Beda. Ari baheula mah numpas ngalawan kejahatan ieu nya. Ngabela rakyat beneran nya. Ya Allah.
Itu kebelar ya. Eta gara-gara na aya Allahu Akbar Imam Bonjol Allahu Akbar. Oh. Ramte. Allahu Akbar. Ente kajian. Berarti eta uyut dalan samemeh Gunung Krakatau meletus atau setelah? Meletus heula apa geus aya? Oh, meletus heula. Oh. Karak. Berarti perkampungan anu di Panaitan eta nu di Handeuleum eta kan baheula mah cenah nyambungnya. Nyambung. Pulau eta nyambung maksudna. Nyambung. Kan sabaraha kali coba meletusna gunung urang. Coba kadang kula. Atuh catatan sejarah mah tina buku mah atuh 4 kali letusan besar. Letusan besar. Tapi siklus Krakatau eta setiap 100 tahun itu entah itu besar entah kecil itu pasti ada letusan setiap 100 tahun sekali. Oh. Lebih. Kita lebih 200 tahun. Dari 1883 ke 2018 itu sekitar 140 tahun kurang lebihnya. Letusan 4 kali meletus. Oh, eta berarti sampai RL kareta teh eta geus aya lembur ieu nya. Atunya baheula. POC. POC. Heeh. Eta ke Ari masyarakat maksudna di dieu geus aya masyarakat. 30 juta jelema anu paeh. Iya, eta urang anyar urang mana maksudna ujung kulon nih mah ngomongkeun ujung kulon. Kumaha? Urang ujung kulon masyarakat di ujung kulon geus aya berarti. Itu aya. Selain saeuti. Ngaban? Oh. Aya lain saeuti. Termasuk di Panaitan eta aya lembur. Positif. Coba ceritakeun. Panaitan eta anu jarah bangsa Cina pan di dinya teh. Aya Ganesha pan. Oh. Lagi pan gajah. Ho ho. Kira-kira tengok di YouTube di sikul. Ho aya. Sampai kan kita. Jadi jelas di nyata ya Ganesha na eta tempat mandina Cina na kalu. Barinya bah eta gajah. Oh. Baheula mah lembur berarti di dia. Positif. Lembur. Aya kampung. Di leuweung mah kabeh aya kampung di dieu mah. Eta bekas-bekas na lain saeutik. Panaitan eta. Loba. Legon haji. Atuh aya. Mau disebut legon haji. Logon haji eta maksudna di daerah Panaitan. Oh. Ulah lain di urang. Kamu eta nu ngomongkeun legon haji aya di ujung kulon atuh salah. Eta mah di Panaitan nya. Panaitan. Tanjung Barat di Panaitan ayana. Eta kampung eta nya. Nya rata-rata maksudna aya penghuni baheulana berarti. Jajar eta, Karang Jajar. Di Karang Jajar teh masuk ti Butun. Aya nya legon Butun. Heeh. Eta belah kidulna Karang Jajar. Lamun nyeleke motor jalan timpak ombak buyar. Heeh. Karang Jajar mah. Awas ulah nyala bicara. Ya, naon ngaranna tadi teh geus haji. Oh. Parat eueuh. Oh, nu aya ge di Panaitan eta mah. Oh, berarti eta karoy di Panaitan nya seperti geus aya lembur tah baheula. Buat positif di mana saya Ngan kieu eta sok anu ka laut karoy. Pan cenah loba cabe, salaplakan cabe. Aya jeruk, manggih jeruk cenah. Kayak ditengok di eueuh. Bener teh tah karoy. ai jeruk mah nya ulah mah aya. Ai kebon cabe ge aya mesti aya gitu. Aya lin kebon ieu. Tangkal cabe manggih gitu. Tapi loba karoy. Kurang apa loba mah kan jelas kula anu setiap tugas di leuweung nya. Cabe, kadu. Kadu Oh atuh leubeut kaduna ge. di Panaitan. Di dieu di ujung kulon di Panaitan mah ulah teu pernah ngaprak kalau. Ieu ngomongkeun ge Panaitan karoy. Heeh. Kurang apa kalau Panaitan. Anu masalah tadi teh eta model manggih apel cenah. Apa mah gitu. Teu apal bab eta mah nya. Apa? Keur tugas di Mah henteu ya teh makana urusan kitu mah nya modelna cenah kabarenehan cenah pan. Hooh. Henteu asup ka kula mah. Oh, teu asupnya. Asup. Ja eta urang patia ge kamari panggih jeung ieu ngomongkeun meuleum lauk di Panaitan pasti di dahar atah bae. Aya Bisa eta. jadi bari sini nama kurang hurung meureun. Iya tuh hurung karoy. Oh karoy mah oh pekanu kitu mah nya. Kula makan kitu teh hayang. Oh, teu dae. Tepat. Oh. Eta modelnya cenah Mitos-mitos karitu teh nya. Oh. lain teu percaya embung ban. Saya kula beliin bogana ka begitu. Daek Ngeun ari riwayat mah Panaitan teh doang gitu. gitu. Ka macan obat cabe barang balik di eueuh. Atuh teh paskan hate kula. Kapan kapini sih cenah nu di Atuh Panaitan? ngabadeg. Ini saeutik. Tegal. Tegal.
Japanese. Oh. Eta mah iri, eta mah kebatinan kitunya modelnya cabe loba cenah. Oh. Nya model apel loba teu daekeun teh. Tapi lamun dahar urang dahar spiringna ditampak ku urang cenah ge sok kaberenehan kumaha kitu eta. Endung deh kan kamu berenem can orang ieu kulam kaberenehan. Nu ngomong sembarangan cenah. Atuh nyai poho mah hade gitu nya teh mangenang tangan atuh meureun dilawan. Salah kula ge teh buka-buka kieu nonton teu gelut kula ge sama bae. Oh. Gitu. Kiih nangtung cenah ulah di Beunang ieu Islam ge nang tuh. ah tuh ieu mah dipanaitan cenah sok kajadian gitu naon gitu. Ya, aya di ieukeun, dibuktikeun di ditu mah. Dipanaitan eta. Dibuktikeun. Ada beta beneran berarti nya. Bener ada kau jungkulum di jungkul ge teu beunang ku lagi tukang kieu nangtung atuh pan ku lagi di ditu pan ada. Sabab Oh. didinya pan aya karoma didinya. Karoma urang dinya. Nya canyorang. Nya cacahan-cacahan nu kitu eta teh asup. Nya kada kuda lumpi kula mau teh asup. Kakalapan gitu. Oh. Daekeun kula. Teu pas ka kula mah eta. Tah hayang kalap bae pan hayang mamarahan. Tah, kuari kieu eta samemeh Krakatau meletus berarti panaitan handeulem Sangyang Sirah nyambung berarti eta. Lain meletukan seperti leun nu katilu lain meureun tah mah anu mimiti sampai Eropa. Ho baheula we meureun ieu mah baheula mah nyambung keneh. Baheula tah mah. Samemeh meletus. Berarti Sampai nyambung. meletus tahun 18 1018 gitu nya 1018 gitu nya. Eta mah geus ulah dia ka opat ka dieu kamari mah kecil nu kamari. Oh, lain maksudna eta pulau eta panaitan handeulem peucang bernyara rambung kadinya henteu. Sampai ka Sangyang Sirah. Sampai Sangyang Sirah. Atuh Sangyang Sirah mah teu nyambung oge jeung Jeung panaitan. Atuh urang di dieu. atuh jeung urang mah nyambung. Ieu mah maksudna jeung panaitan. Atuh misa. Baheula ge. Atuh baheula ge misa kan jelas meureun keur pertama 4 kali tadi ge 4 kali meletus. Berarti kerja manu itu kan sampai Eropa pan paehna ge. Eta paehna jelema eta kerja putusan pertama jelas lain paeh gara-gara ku tsunami. Ku kabut eta teh jero tani. Gitu poekna pan sabaraha bulan gitu eta. Setengah tahun. Eta mah 1883 eta mah geus loba jelema. Eta sloba jelema nu terakhir eta mah nya, nu terakhir gede. Terakhir tah mah. Atuh nu kamari mah kecil sih. Tolot di kamari. Eta mah cuma erupsi. Ada mah situs teh kitu Krakatau mah. Jadi BMKG ngomong-ngomong waktu Gunung Krakatau Karakamari kene urang menuju kana sejarah bae. Sering ieu nya persekian tahun. Atuh ke menang satahun kan jerona ngolowong deui turut kalualahar teh ya. Jeung kalau eunder ka urang lin kalualahar lin. Batu eta pan batu bandos eta lain karang batu. Ribuan ribuan tahun kumahna digodog di Indonesia nya sampai teng ka hampar. Batu eta. Ulah dipajarkeun eta bandos karang batu. Tapi hampangnya. Tapi hampang ku gara-gara puluhan tahun dibeuleum di pan di bumi mah pan aya sina jeung aya angin. Gitu. Na bumi mah. Batu eta pada akhirnya jadi hampang. Jadi hampang. Jasana jeung angin ieu. Ya, bandos. Pan sadara saumur hidup ge moal pareum ieu Krakatau mah. Lain nanya jelema ya. Hah? Si bandos pedagang lauk berat eta. Masih berat. Dahar bae nya. Hiji manehanana. Atuh rasatin untung lauk meureun. Untungna gede. Gede teuing. Eta kula nanya ka kula tamanya barang nu karitu mah cenah dinyileuk ka buri eueuh cenah nya. Atawa di dinya loba cabe cenah yang gede eueuh. Embung kula mah kadinya. Embung teu asup. Teu asup. Hatena kana karoy mah. Kan kula mah eta mah salah puluhan hektar kula di ujung kulon ngaleuyah. Naon? Teh ngadahan. Naon? Salah. Ngaleuyah Di panaitan. di urang di ujung kulon. Oh, di ujung kulon. Oh. Tuh, beduh Sangyang Sirah. Itu tuh. Oh, beduh dipanggil lagi dulu anak bapak. Oh.